Duit teboga bacan yang biasa tinggal yakin itu. Oh, kaki molor wae aduh bingung beureun usaha-usaha ka mana. Ini cerkoy mah. Jalan ge ngojek ge arurun. Baru bisa ngojek. Lompang sese. Kok ngejual TV mah kasih emak. Si emak kan teh ngomongkeun hayang TV teh. Biasa kieu deui. Ini kasih emak ini mah. Ya TV ieu lah jual kasih emak. Eta aya ieu hiji deui. Jual kasih emak. Bukan boga duit nih ini. Beli beas. Aya nini na. Jerempling ini. Nah. Nah, kotor udah gorwan molor ge. Tunung aing teh ngan beberewekan eta budak eta heran. Katupan hese. Naon teh? Mata kan dipilih. Beli ya TV. Tuga duit? Itu jual itu. Sabaraha? 300 lah. 300. Enggak nya itu mah. Tapi cuma dibeas mah, ngecrek wae ningan ke hujan wae. Itu 100 mah eueuh aing mah teu boga duitna atuh. Sabaraha atuh? Dong 200 teuing lah, deuk ka indung ieu atuh. Aing teh hayang boga TV teh kaluman. Tuh, kaluman. Hayang nonton aing teh na TV pan ke berita. TV halus ieu mah nya. Halus atuh. Gede di bedut jelema anu maratin si jelegirna ieu. Terus sakitu teuing atuh. Terus kumaha tuh mah bogana? 100 lah. Lah kemarin 100 ge lah. Mage jeung meuli beas ieu oge ngan aing baru beli. Jeung meuli beas tapi ge tempat dijual ge toga duit. Aing mah kembali seger hujan wae. Lah kembali nonton TV we. Lapar-lapar nonton TV ieu meuli beas mage sakieueuna. Heuh kemarin 100 nya. Kabeuli meureun sadekaeun. Kebeuli. Aing mah nonton TV we kembali teu kebeuli beas oge.